Mas Roni ya? Alhamdulillah. Masih kenal aku? Masih dong. Nah begitu semakin keren kau. Oh, mana teh dulur nasi Adul, adi nasi Adul. Nah, dulur koho. Siapa juga Pinocchio gini anjir. Juga saha artis lah, kelas artis gitu juga saha. Juga si Jennie Blackpink juga mana? Wah, anjir. Si Jennie Blackpink. Nya. Eta mah ku aing diberene 200. Awas ya mun wadul, ku aing diteke tapi kan ka dikubur ku urang mah sia maneh. Itu dah sia mah si kacamata teh sing bener atuh eta ulah dibalikeun kitu. Kan kasep lah. Ciri pisan ti kampungna. Yo. Aing teh tadi teh papangginya. Jeung si Adul, jeung si Kemet. Tah ngabejaan ka aing teh. Di lembur ieu teh cenah aya nama aya janda geulis bohay jiga si Jennie Blackpink. Punyuk sia juga siluman ciki cuba aing maneh eta juga kutu kupret anjing. Si anjing. Aing ngekeke ganteng. Heeh, aing masih jiwa. Nah, cuma masih baba we. Baba. Mana ka dieu, Baba? Bling tuh. Ah, bling tuh. Biuk lah di dieu mah ya, Bah. Cuma jajan we. Pada mau duit nai. Cuma main tawe ka si emak lah. Ya tiap lah. Aing nirudat dimake kacamata aku maneh we ya. Salah. Mana tadi yang jajan? Nasi teh jarajan we kau jajan usah kitu gablok duit teh. Naring ka sia teh make kacamata kau sadak mah beunghar we. Wah, duit naon? Tah ya tah udah menang meliti mana? Kan aing jeung menang duit eta teh. Aing udud mah aing mah tambah stres daripada stres aing teh gablok duit. Jarajan we sia teh. Usaha ka ditu. Bapak teh gablok sia teh jarajan bae. Ya bah, kada Ayo ulin. menang duit aing bukannya rezeki kituin bro. Aing waroknya kumaha ieu nyangan duit teh. Tuh ke gablok aing teh. Kumaha tuh? Si mata mere jajan di aing. Oh iya aing apa geus. Cong ngagawean heula Mang Juwong pan loba duitnya. Tah Mang Juwong pan balik ke kota. Oh heueuh nya cong gawean we Mang Juwong. Iya belah ya. Aya di lembur meniti iseun kieu ngeunah nama tiis ceuli herang mata. Tapi dah jenuh we kieu mah aing teu pira nembe ge aing teh 2 dinten ya di lembur meni geus jenuh. Aya awewe atuh gadis desa anu geulis anu mencrang gitu tah. Ku aing diapelan numpang aing ke loba duit. Ieu setelan geus kieu geus indah atuh katinggalana ge. Ulin sugan we aya manggih tadi jarambah atau di jalan goda langsung nempel. Ngaji. Ayo. Ya abdi pada jalan-jalan heula. Sawawu itu teh. Jiga Mas Roni si ganteng. Ira datang ya. Heula aing apa heula itu datang di kota teh. Hai. Mas Roni ya? Alhamdulillah. Masih kenal aku? Masih dong. Nah begitu semakin keren kau. Ini mau melak apa ini? Ini mau melak bibit. Bibit apa? Bibit Siswanto lah pokoknya. Nanti berduri-duri. Bibit Siswanto. Mm-mm. Bibit Siswanto itu apa? Yang berduri-duri bulat, baunya sangat menyengat. Aku semakin tidak paham. Berduri-duri baunya menyengat. Bau hitut apa? Seperti bau suasana yang tidak mengenakan. Oh, Gitu, Anda iya. menyindir saya. Nih, kapan balik ke kota? Tadi Jumatan. Oh, tadi udah Jumatan. Mm-mm. Berarti heula saya sudah 2 hari di sini meni kesel ti Isen. Di lembur mah Pasti stesen di lembur mah. aya gadis tuh di lembur ya. Awewe gitu. Banyak. Banyak. Di belah mana? Paling atas. Oh, di sebelah ditu. Atuh urang meh kuriling heula nya. Lanjut pokoknya mah terus
Ikhtiar. Nah, ikhtiar, jangan berputus asa, tetaplah berjuang sampai titik darah penghabisan ya, mermot, darah mermot. Atau saya mau ke sana dulu ya. Lanjut, Kang. Ayo. Yuk. Kang Roni. Siap, siap. Panas. Oh, rupanya sudah sampai pabriknya. Memalukan. Itu jiwang Lin. Itu tutupnya. Dia cuma bagi tugas we heuh. Oh, so aing kumaing. Mana minta duit? Nya, mana minta duit? Urang nggak bisa keun. Bari minta duit urang ge. Deg ke tempat masing-masing. Lah. Itu Mang Jiwong Lin. Nasa, wawuh ka urang maneh. Hanya terkenal itu urang si Adul. Oh, si Adul nu baheula sagede kieu nongtot leho kene ayeuna maneh geus gede. Rada kasep maneh ayeuna mah. Baheula meni torok mong hidung. Atuh kalah ngece. Ai Mang Jiwong tas di kota. Ya iya dong. Kadeuleuh teh ya penampilan Mang Jiwong ayeuna meni keren kieu. Buuk, keren, kacamata, celana, didasi. Nya, keren teh. Hah? Antu, Suka Kang Ece. tabuk ni cawig kieu. Nya tuh ganteng. Ya, Naon? Mang Jiwong teh kararesel di lembur teh. Sugan kitu boga kawawuhan gadis atau lah keun bae janda oge. Aya Mang Jiwong. Coba kieu sia. Hah? Asli, Nu bener maneh. bener. Nyaan. Nyaan, sok kepercayaan. Kiraku budak mah bohong mah euy. Di belah mana eta? Tuh di ditu tuh. Ya. Pokoknya mah sorangan ek dites ku urang kejujuranna, ek dibere duit ya lamun eta bener-bener. Nya minta duit celah tuh. Asli kurang ek dibere duit ya. Yang mana tuh? Tapi serius ya teh serius. Serius, astagfirullah, ngomong sabaraha kali deui. Jiga saha mun artis lah kelas artis gitu juga saha. Jika si Jenny Blackpink jika mah. Wah, anjir. Si Jenny Blackpink. Nya, Eta mah ku aing diberene 200. Awas ya mun wadul ku aing diteke tapi kan ka dikubur ku urang mah sia maneh. Tah 200.000 mumpung aing keloba duit. Bener nunya. jandanya. Asli bener. Janda parawan sih teh. Janda. Terus kajeun aing mah teu masalah janda genan. Nya. Kemana mana? Ya iya, apa tempat? Oh iya patuan teh. Belah mana? Tuturkeun we jalan ieu urang. Namanya kunaon deui eta geus digeremean kitu aing Yang mah. bodoh. Ih, Geus tuturkeun we jalan ieu urang yang bodoh heula. Ih, peledak-peledak gitu. Tuturkeun jalan ieu. Saya sesen lagi di lembur kapanggih ku aing mah. Ieu Mang Jiwong Lin. Nari maneh saha? Ujung-ujung Mang Jiwong. Tabangot juga Pinocchio kitu konyok. Nah, kalau ngece ieu teh dulurna si Adul ieu teh si Kemet. Oh, maneh teh dulurna si Adul, adina si Adul. Heeh. Nah, kalau dulur koho. Sia mah juga Pinocchio geuning anjir. Nah, kalau ngece Ya, ieu ge loba kumisan juga ieu yeuh. sia mah geus-geus lah teu penting eta mah. Heeh, naon? Mumpung aing ke kara balik ti kota mah kararesel yo. Yo, tadi teh aing teh panggil jeung lanceuk maneh si Adul. Heeh. Oh, cok si Adul teh cenah aya janda gulis jiga si Jenny Blackpink. Oh. Tah, ngan aing teu apal jalanna ka bae mana sia mah Kemet. Hayang apa? Ih, anjir. Lanceuk maneh ku aing geus dibere atuh menta we ka lanceuk maneh. Embung beda deui eta mah ieu we ya. Ampun teuing pi duit pisan di lembur ya. Barudak apal we sia kana duitnya. Heuh atuh ya. Anjir teuing. Ya baheula manehnya keur leutik. Oh. Eta lolompangan ngising we teh. Aya nama lumayan we juga Pinocchio ge nya. Ya tah ku aing bere 100.000 pung aing keloba Kurang. duit. Nah kurang kene tah aya 5.000 tah ini tah. Deng. Geus lah sakitu. 5.000. Manggeus. Segala teuing. Belah mana imana sok bejakeun? Yo, he. Lurus we jalan dia terus. Lurus. Heeh. Oh bulak belok eueuh. Awah. Lurus we nya. Heeh. Awas ya ku aing. Teke nah lamun Allahu Akbar. macaprak. Mana ka mana? Tadi tuh lah tuh. Oh, jig lah terpenting aya mana mah. Aing kalau kararudet Pinocchio. lurus we. Hayu ti tadi aing kapanggi imah ge hanteu aing mah. Moal ngabobodo kitu ka aing. Biasa piraku. Aing meni geus beak 305.000 anjing eta duit. Ampun teuing demi si janda Blackpink. Nah ieu saha deui wae.
Geus aneh-aneh wae aing mah nu datang teh. Yo aing teh si Oding yo, lancek teh si Ado jeung si Kemet. Oh, heueuh da parangling aing geus 10 tahun teu ka lembur nagenan. Tapi di deuleu-deuleu maneh baheula mah meni lucu cuco aing meni resep jiga panda ajaib aya ayeuna geuning kitu anjing begig jiga bebegig sia mah ih. Mang Jungo ka ngece geus ayeuna Mang Jungo ka mana? Itu dah sia mah si kacamata teh sing bener atuh eta dibalikeun kitu. Kan kasep lah. Kaciri pisan ti kampungna. Yo. Aing teh tadi teh papanggihnya. Jeung si Adul jeung si Kemet. Tah ngabejaan ka aing teh. Di lembur ieu teh cenah aya nama aya janda geulis bohay jiga si Jenny Blackpink. Ngan aing teh ku si Kemet teh tita mapayo jalan we kieu lurus tapi tepikeun ka ayeuna aing can manggil eta imah. Sugan maneh apal? Apa tuh? Nu bener. Ya apa ya? Solusina aing apa ka mana? Duh, duit. Anjing mit amit ieu mah. Teu adi teu lanceuk saruana we anjing garong kana duit. Sama babangus teh ieu pisan kana duit aing mah teu ngarti. Sok aing dibere yo. Aing moal hese nu penting maena jalanna tunjukkeun ka urang. Sok duit heula lah. Ampun teuing diba macet di sleting ageuna. Aing geus cua aing geus beak sabaraha 200 300 5.000 ieu maneh ku aing dibere 100.000 ya. Ah, kurang. 100 deui lah. Geus 50 tah, gede teuing geus salabatan preman. Saya Kabar mana jalanna heueuh? Tadi itu tuh, jalanan tuh. Tuh, tinggal lurus Lurus deui. Setik deui. Benar ya teh? Bener. Awas ya ku aing mun bohong diteke ku aing mah dijadikan perkedel sia maneh. Kabeh ku aing mah ke dicincang. Bener ya teh? Tuh, tak di. Apa lain si Jenny Blackpink? Apa? Awas ya ku aing. Sok atuh aing ka dieu lah. Domba kuring. Geus. Geus Geus naon? naon? Geus modal. Ya geus menang duit atuh. Geus menang duit acan maraneh. Menang tah, geus menang duit ya. Tah beundag rata. Deng, aing ngan 105.000. Aing mara sabaraha maneh? 50 aing. Deng, ngan sara eutik menang duit na yo dulu aing taruh murah ge. Tah 200.000. Ngomong-ngomong, aing maraneh geus eta can ngomongkeun ka Mang Juang jalana. Ah, geus tenang we aman lah. Pokona Mang Juang situ turkeun rek ku aing jalan ka mana. Mau buntu ieu kalem. Kerja bagus. Tah, anu mah cong jarajan we orang mana? Ya, Keheula yeuh. Arang mah jarajan heuh beakeun sing seubeuh. Pokona mah Mang Juang teh bisi sasabkeun nu aing misi kita selesai teh selebos. Ijri. Beli jajan lah. Yo, keun Mamang Juang di bobodok warang heula. Sing penting mah menang duit. Ya aing ti tadi hayu we lurus can manggi-manggi keneh imah. Waradul moal kitu nya. Tuh saha deui juga garong. Tanya ku aing tanyakan ka dinya sugano atuh apaleun. Cing, itu dari juga ya siluman ciki coba anjing teh. Wah si Juang juga nama gitu. Tidak ini aneh setelahnya ih. Aing teh asa wau tapi poho. Saprak pirahu poho ka uing wawuh ka sorangan. Aing saha aing kitu. Yo, majan sorangan banget juga siluman ciki coba ge da wawuh aing mah jiwonglin. Punyuk sia juga siluman ciki cuba aing maneh eta juga kutu kupret anjing. Si anjing. Aing ngekeke ganteng. Aing masih jiwongan. Aing teh sia teh sahanya kela. Oh, si Yosep. Kadeuleu tina matana anjing juga mata bagong. Ya. Ai sia di lembur gawe naon ayeuna? Aing. Ojek. Cak aing kos aing atuh berubah. Dulu keren kieu. Aing mah ngojek-ngojek kayak goblok motor. Cik. Kayak mana? Aing kan mobil dia teu bisa asup ka lembur mah itu mobil aing di ditu aya 5 puso. Deh. Kontainer deui teu dibawaan ku aing nya ka lembur aing mah manuk kitu da aing mah di dieu mah sementara sia mah. Nih, sementara naon? Ya Yosep. Hei. Tadi teh aing teh papanggih jeung si Kemet, si Ado jeung si Oding apa maneh? Apalah tuh udah didikan aing tiluanan ge. Pan aing teh tadi teh ditunjukkeun cenah eta aya janda herang jiga si Jenny Blackpink. Nah sia kali cengiran kunyuk. Nah, terus aing karek ngadenge tuh namun anjing Jenny Blackpink. Jeung na moal barong kitu ka aing nya. Tapi nyaho euy di belah tonggo juga nama. Belah tonggo belah mana isia? Belah ditu pokokna mah. Tapi bener aya eta teh. Aya kan ke
Anjing. Teu leutik, teu gede sia teh tiba heula menta jeung menta we. Semua pengaing keur boga duit ya. Wah, ini panas. Kudu aya pelicin. Heuh ya ku aing dibere. Nyapan beresang ti corona teh geuning. Amit teuing beungeut koros mana mah anjing mata bagong. Tah 100.000. Bener ya, ulah salah deui aing meni geus capek ti ditu. Tadi cek budak lurus we ieu nanjak na kumaha tuh. Yo, ka ditu engke teh sorangan teh. Heeh. Lurus. Warna naon imahna? Warna bodas. Pokoknya mah jos we lurus ti ditu Bodas? teh. Heeh. Cing aing teh kang jelaskeun jalan. Heeh, sok. Lurus, belok kiri, belok kanan, aya perempatan. Aya makam, aya balong, ti gebrus sia mah tutup panjang teuing ngabejaan teh lieur aing. Seguat. Dibere duit. Ih, anjing teuing. Aing disasapkeun ka makam ku sia mah kitu mah. Semua jauh tak ku aing bere 100.000 deui tah. Anjing aing eta papanggih jeung janda Blackpink nepikeun ka beak duit 500.000 leuwih amit teuing. Nah, kayak di dinya teh aya pudunan, mudun, jos, tangkal eta, tangkal nangka. Jadinya Tah. dia monyet awas si ku aing terakhir ya sia mata kutu kupret tah. Mata jengkol sia mah ungku kana duit teh meni hejo. Terus kalabatan marmot tah. Terus tah 100.000 tah anjing 600.000 aing beak duit. Deket tangkal nangka. Aya imah. Heeh. Tah, dinya. Geus di tadi anjing dulu sabaraha sia teh menang duit teh aing. 200.000 geus mumpung di lembur. Aing dembe si janda Blackpink anjing. Gojegan mah. Hah? Ah najis, geus deket mah. Bung aing sia main tadi duit ke. Nuhun sak. Ojek tadi jalanna. Iya, teh. Belok kiri, kiri. Aya tangkal nangka. Terus aing kudu kieu ieu si Yosep moal deui ngabohong ka aing. Oh eta teh tangkal nangkana. Ah bener juga nama ieu euy. Anjing. Tah, iya tangkal nangkana moal gagal ya mah bener mah si Yosep. Tapi bener tadi baru dake tengah bohong. Keun we aing lah teu sajuta-juta acan. Erek papanggih jeung janda Blackpink. Ah, nepi ieu mah bener euy. Oh, iya juga nama imahna teh bener euy. Tah ieu ayun-ayunan si Jenny Blackpink na ieu paranti moyan juga nama. Bener ya malah semua gagal deh. Duh. Anjir panas teh karasan nepi kana pabrikna. Sayang ketemu aing. Permisi. Misi. Maka mananya? Teu aya sugan. Apa nuju nuju isang, apa nuju kulemnya? Ya si Jenny Blackpink teh. Ah, di daguan we di dieu lah. Permisi. Permisi. Mangga. Oh, Nona Jenny ya? Anjir, laki. Ini kasih gitu. Bade ka saha? Bade kaneng Jenny. Indungna kitu ieu mah. Mohon Jenny mah abdi. Sakit lebat di dia, calik kalebat. Aduh. Aing mah ieu neng Jenny na ieu. Lah. Anjir. Nya nu kieu. Duh, ampun makaning aing geus beak hampir 1 juta ieu. Ieu neng Jenny. Ah, mung. Lain mung aing mah. Mung. Ah, aing mah teu mung. Mung. Aduh ieu, nak jadi kieu geuning ieu teh. Nya neng Jenny kieu.